Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareus teteh sadayana? Alhamdulillah, tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta Dongeng Barudak. Di edisi 61 ayeuna, dongeng anu bade dipedar teh judulna Rusiah Panjang Umur, yasana Yosef R. Urang aoskeun heula biodata narasi anjeunna. Yosef R. atanapi Yus R. Ismail namina. Ngarang carpon sajak novel dina bahasa Sunda sareng bahasa Indonesia. Carpona tos dipublikasikeun dina majalah Mangle, Tribun Jabar, Sunda Midang, Galura, ayobandung.com, oge Pikiran Rakyat. Ratusan carpon kantos dipublikasikeun. Saatos ngobrol sareng C.W. Watson, Profesor Emeritus di Kent University, Inggris, Yus R. Ismail langkung sumanget kangge narjamahkeun carpon-carpona kana bahasa Indonesia. Di antawisna dipublikasikeun dina media Indonesia, Jawa Pos, Republika, Kedaulatan Rakyat, Padang Ekspres, Esquire, Femina, Hadila, Lampung Pos, Banjarmasin Pos, Suara Merdeka, Kompas.co, basabasi.com, cendananews.com, pojokpim.com, maghrib.com, detik.com, sareng nu sanesna. 5 carpona ditarjamahkeun kana bahasa Inggris ku C.W. Watson. Teras dimuat dina majalah The Malays and Indonesian Words sareng buku Miss Maya and Other Sundanese Story. Kiblat Desember 2014, lontar 2018. Puluhan bukuna tos terbit dina bahasa Indonesia. Carpon barudakna bacacar dina media sapertos Bobo, Umi, Kompas Anak, Padang Ekspres, Analisa Medan. Buku barudak anu kantos terbit di antawisna Hantu Pohon Mangga diterbitkeun ku Indipa. Kalebet janten nominasi penghargaan Islamic Book Center. Teras aya oge novel tragedi Buah Apel sareng buku ajaib Jiko anu kalebet pinunjul kahiji lomba ngarang novel barudak penerbit Indipa. Kiwari pangarang nganjrek di Rancakalong Sumedang. Sadi dintena pepelakan kekembangan sareng ngarang. Carios ngeunaan Rusiah Panjang Umur nyarioskeun sodagar beunghar anu kataji ku iber ti hiji pasantren anu tiasa ngadamel ramuan kanggo manjangkeun umur. Teras we eta sodagar anu namina Atan ngajak sobatna anu namina Alan. Cing kinten-kintena kahoyong aranjeunna ti nekanan teu? Saena dangukeun dongengna Dwi Karengse nya adik-adik. Adik-adik, patalina sareng panjang umur dihandap aya amalan anu tiasa manjangkeun umur. 1. Iman ka Gusti Allah. 2. Resep ngalaksanakeun kasaean. 3. Ngagaduhan sifat husnudzon. 4. Babakti ka sepuh. 5. Silaturahmi. Tah, eta hal-hal atanapi amalan supados tiasa manjangkeun yuswa. Ayeuna mah yuk urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Rusiah Panjang Umur. Karya Yosef R. Zaman baheula aya sodagar beunghar anu kataji ku beja di hiji pasantren. Cenah kiai di eta pasantren bisa nyieun ramuan pikeun manjangkeun umur. Atuh gancang eta sodagar teh ngajak sobatna pikeun ngadatangan pasantren. Hayu ki adi, sugan we ari jualna ti pasantren mah nyaan eta beja teh. Ceuk eta sodagar anu ngaranna Atan. Hayu aka, urang teh da pakaya geus lubak libuk, kula warga weweg pageuh tinggal manjangkeun kasenangan. Tembal sobatna anu ngaranna Alan.
Atuh bring we Atan jeung Alan teh ka pasantren. Basa Atan jeung Alan nepikeun pamaksudanana, Kiai teh tiba gumujeng. Nya, di ieu pasantren teh aya ramuan anu disebut Rusiah panjang umur, saur Kiai. Henteu kedah dipeser, saha-saha oge anu ngahaja ka dieu bari mapaikeun ramuan eta pasti dibekelan. Di pasantren teh Atan jeung Alan mondok aya samingguna. Salila saminggu, Kiai rea ngajarkeun jeung ngadongengkeun kawijaksanaan hirup anu kaunggal dina Al-Qur'an. Poe kadalapan basa amitan, Atan jeung Alan dibahanan peti leutik tina kai. Pilarian tanah anu ngahngар, pelakeun Rusiah panjang umur ieu. Ceboran lamun kaparengan halodo, gemuk sacukupna saacan manjing diculkeun. Saur Kiai deui. Kencling we Atan jeung Alan mulang. Di jalan Atan ngaharewos. Akamah asa hamham ieu teh. Gening Rusiah panjang umur teh. Saukur peti kai goreng patut kieu. Jeung deui mani diobral, saha-saha oge bisa meunang. Lamun kitu mah hargana emas sababaraha cepuk anu jelema rea mah teu sanggup mayar. Hus, entong saangabna kitu Aka. Alan ngagebes. Urang teh geus diajar rupa-rupa ilmu kawijakan hirup ti anjeunna. Dua sobat teh kebat mulang ka imahna sewang-sewangan. Isukna maranehna neangan tanah ngahngar, ngali lombang, brus we gemuk kandang anu dibawana. Barang peti kai teh dibuka, horeng eusina pelok buah. Alan imut ningalina. Atan mah kerung henteu ngarti. Tapi pelok buah teh terus dipelakeun. Lantaran usum ngiji, sababaraha poe ti harita pelok buah teh kacambahan. Pucukna mimiti nongtot, terus manjangan jeung ngajangkungan. Giliran halodo, tangkal buah anu geus sajengkal teh diceboran. Ki adik, Aka mah jadi leuwih hamham kana Rusiah panjang umur ieu teh. Pelok buah teh geus pucukan, malah geus jangkung ayeuna mah. Tapi Aka mah beuki mindeng nyareri awak ieu teh. Ceuk Atan. Turut we heula Aka, urang mah henteu apal ilmu naon anu aya di satukangeun tangkal buah ieu, tembal Alan. Tapi ti harita Atan mah tara datang deui nyeboran tangkal buahna. Atuh basa halodo anggeus teh, tangkal buah anu jangkungna geus 2 jengkal teh garing. Ari tangkal buah Alan, curah hujan teh beuki morontod. Basa didatangan ku Alan, pok teh Atan kalah jejebris. Ah, nu kitu mah Rusiah panjang umur tai pedut. Halodo taun hareupna, Alan mah masih nyeboran tangkal buah. Nya oge henteu samindeng baheula. Puguh tangkal buah geus ampir satangtung mah, apaan geus bisa nyedot cai ti handap. Atuh tangkal buahna teh beuki gomplok jeung jangkung wae. Umur 65 tahun Atan maot. Sataun ti harita Alan oge nuturkeun. Welasan tahun ti harita aya 2 urang jalma anu ngiuhan di handapeun tangkal buah. Untung aya tangkal buah di dieu, urang bisa ngiuhan. Panas teh mani mentrang kieu. Ceuk nu saurang. Alah, geuning itu loba buahna anu geus gumading. Urang atuh bisa ngalahnya. Tangkal di tempat hara-haraeun siga kieu mah meureun eueuh anu bogana. Dina aya nu bogana oge pasti dihempekeun keur ngaliwat. Tembal baturna. 2 urang nu keur ngiuhan terus ngarala buah. Ngadalahar buahna mani peureum beuntak bakat ku nikmat. Maneh nyaho saha anu mlaki tangkal buah? Ceuk nu saurang. Saha oge anjeunna, urang wajib nganuhunkeun jeung ngadoakeun kana kahatanana. Lamun teh mah anjeunna tos ngantunkeun, satemenna umurna tetep manjang sapanjang tangkal buah ieu mere kahadean.
Tah kitu dongengna adik-adik sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur. Hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official. Teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.